Kanggo soal salajengna nyaeta dina carita budak buncir Gatot Kaca rek dijodokeun ka putrina urang Astina. Saha ngaran mamangna Gatot Kaca nu rek ngajodokeun teh. Nah, mamangna Gatot Kaca teh nyaeta Panengah Pandawa nu disebut Arjuna. Ya, salajengna aya soal samemeh nepi ka padepokan Gunung Parasu, Gatot Kaca tarung heula jeung urang Kurawa. Ngaranna nyaeta anu tarung jeung Gatot Kaca dina carita budak buncir nyaeta Aswatama. Ieu gelut jeung Gatot Kaca samemeh nepi ka Gunung Parasu. Salajengna tina kejadian Gatot Kaca dijodokeun naon nu teu bisa dipetik pesenna, nu teu bisa dipetik ya, janten biasana nu disebutkeun pesan-pesan tina carita sastra atau napi tina teks-teks wacana sastra tina tos hal-hal anu positif. Jadi nu di anu teu kaasupna berarti hal anu negatif. Di antara nu ieu anu hal negatif nyaeta meunang maksakeun kahayang. Nah, jadi anu teu kaasup kana pesen nyaeta meunang maksakeun kahayang. Salajengna aya soal nomor 28. Sanggeus Gatot Kaca dijiad ku elmu malih warna tuluy wujudna jeung sorana robah jadi budak buncir ya. Tuluy arindit ka tempat sayembara anu aya di negara ya Astina, Amarta, Tirta Sakti, Tirta Dahana, Alengka. Negara Tirta Dahana ya tempat sayembarana Gatot Kaca. Salajengna tokoh anu ngajiad Gatot Kaca jadi budak buncir nyaeta saha ngaranna? Resi Merah Kaca. Salajengna Tirta Sakti kateterasan atau Tirta Sakti kateteran ku budak buncir dina sayembara nepi ka serabongkokan lantaran naon? Tirta Sakti kateteran atau napi eleh ku budak buncir kunaon sababna? Tirta Sakti dia nganggap si buncir jalma jiriman di Gatot Kaca berarti geus ieu mah acan nya. Berarti Tirta Sakti nganggap remeh ka budak buncir tah ieu waleranana. Jadi kusabab nganggap remeh artina Tirta Sakti kateteran ku si budak buncir. Salajengna dina pagelaran wayang aya pakakas anu khas bentukna jiga saron tapi wilahanana dijieun tina kai atau napi kayu. Non keong kendang. Nah, ya gambang. Jadi gambang walaranana. Salajengna dina pagelaran wayang dalang dibantu ku nayaga, ku para ya. Ku para nayaga. Sehingga nayaga mibanda peran penting dina suksesna pagelaran. Kecap nayaga nyaeta jalma anu naon? Nayaga teh jalma anu ngondang, jalma anu bejaan, jalma anu mirig. Ya, jalma anu mirig. Atau jalma anu mainkeun wayang nya dalang. Pamae nayaga mah disebutna ya jalma anu mirig. Pagelaran jadi mengiringi pagelaran wayang. Ya, salajengna kesenian anu teu kaasup kana ciri khas kota Sukabumi nyaeta jaipong, uyeg, gotong sisig. Nah, uyeg, gotong sisig ieu kaasup. Jaipongna mangrupa ciri khas Jawa Barat nya. Wayang, golek, gotong sisig boles oge kaasup. Ya, gotong sisig kaasup tapi aya wayang secara umum. Gotong sisig, boles, lisu ngamuk. Ieu kaasup. Ya, 3 tapi bisa aya langkung lebet. Nah, ieu boles, gotong sisig, uyeg jeung lisung ngamuk. Tah ieu anu lebet kana kasenian we di Sukabumi ciri khasna. Oke. Anu D. Salajengna mangrupa bubuka anu eusina sanduk-sanduk samemeh magelaran sangkan dilancarkeun jeung disinggelar tina balai. Wanganan tina wanganan tina naon? Nah, Raja buka pasti apalah ya materi anu ringan pisan. Salajengna carita pantun gelar ngaliwatan lisan. Jadi kapungkur memang tak can aya bentukna tulisan. Janten tatalepan teh ngaliwatan atau sumberna ngaliwatan lisan. Jadi itu turunan biasana gitu nya. Lajeng
Umumna carita pantun teh nyaritakeun kejadian-kejadian di kerajaan Pajajaran sarta ngandung hal-hal nu sifatna pamohalan. Artina naon sifatna pamohalan? Nah, cerita pantun kaasup cerita. Oke, cerita pantun Gusti Raja. Nah, ieu mah cerita pantun kaasup kana prosa rekaan atanapi cerita pantun ngandung hal-hal nu pamohalan teh nyaeta naon? Anu teu asup akal. Oke. Jadi waleranana ya A. C. Cerita pantun anu tokoh utama munding laya nyaeta cerita pantun anu jejerna munding laya di kusuma. Ya, salajengna aya kunaon sababna novel bet disebut carita prasa fiksi lantaran siga nya kejadian hasil reka cipta pangarangna. Tah ieu leresna. Oke. Salajengna nomor 38. Novel munggaran anu medal di sastra Sunda nyaeta Baruang Kanu Ngarora. Nu kaasup kana fakta carita dina novel nyaeta fakta carita teh naon? Nah, ya judul, tema, galur, puseur remplengan carita. Nah, fakta carita mah ieu biasana anu aya palaku jeung galur. Palaku jeung galur. Salajengna kita fakta cerita palaku jeung galur. Salajengna novel anu judulna Panganten dikarang ku saha? Eka Dunata, DKS, Sirus Hernandez, Yosef Iskandar. Nah, orang namian ide. Ini letak Deden Abdul Aziz. Nah, ieu nami jalmi anu ngarang Panganten, novel Panganten. Oke, kartos. Nah, ieu nu ngarang Panganten. Deden Abdul Aziz. Salajengna wangunan drama nurutkeun kamus LBSS. Iya langsung. Oke. Nomor salajengna 43. Wangun drama ugeran jeung lancaran mangrupa drama di sawang tina wangun. Di sawang tina wangun. Ya. Salajengna drama dibagi jadi 2 wangun, aya lisan jeung aya nu teu lisan. Mangrupa drama di sawang tina pagelaranna. Tina pagelaran ya. Salajengna drama anu pagunaman antar palakuna ku cara dihaluankeun gending karesmen. Ya, jadi gending karesmen mah drama anu nyarios atanapi dialogna ngahaluang biasana ngagunakeun kuku atanapi kawih-kawih nu sanes oge tiasa nya kawis. Salajengna judul drama anu ditulis dumasar kana kahirupan di masyarakat. Coba tong di Bandung Lautan Api, Kucubung, Juag Toen, Pamunggaran di Pajajaran, Jeblog, Nyi Roro Kidul. Nah, ieu lepat aya ieu. Margi ieu mah anu tos nyampak nu disusun tina karya-karya nu aya. Tina carita nu aya. Situ Bagendit, Sangkuriang, Kean Santang. Nah, ieu dengan Kean Santang, Sangkuriang ieu lebet kana dongeng-dongeng atanapi carita-carita fiksi nu lain. Jadi teu kalebet. Bandung Lautan Api, Kean Santang, ya ieu Pajajaran. Ya Kean Santang teu lebet. Timpang Manggung, Jeblog, Kucubung. Iya. Ini leres iya nu langkung tepat. Jadi ieu mah lang sadayana murni ti kayaan masyarakat. Salajengna 47 bagian drama anu ditangtukeun ku datangna nepi ka inditna palaku mangrupa wangunan datangna jeung nepi ka inditna. Berarti bagian tina baba. Ya. Jadi datang jeung balikna eta teh babak. Biasana dina babak aya sabaraha adegan ya. Katerangan ngeunaan sikap palaku salila merankeun tokoh mangrupa wangunan tina
candraan. Jadi keterangan-keterangan sikap-sikap pelaku anu aya dina drama disebutna candraan. Keterangan-keterangan sikap atau nabi perilaku. Misalkan contohnya si Budin ngomong bari melak cangkeng. Nah, itu teh mangrupa candraan. Oke, salajengna ngararancang ya. Ngararancang waragad atau biaya timimiti latihan nepi ka rengse pagelaran mangrupa hal kaasup kana nu ditataharkeun. Asup kana waragad biasana asup kana panitia lah, kepanitiaan ya. Bagian saya tak bagian panitia. Iya. Merpamungkas sangkan pagelaran sukses urang kudu cerdas, milih judul nu bener, konsentrasi, neuleman, tapi sadayana ieu tepenan bisa batal upama teu rempeg. Jadi ya mun dimimiteun ku rempeg sagala nu ieu bisa ka udah. Ya. Sakitu anu kapetur sementawis kanggo soal-soal bagian 2. Oke, urang lajengkeun kana soal-soal bagian 3.